warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana, tepang deui sareng Ibu Deka. Raraka diajar bahasa Sunda. Kumaha hidup sadayana daramang? Urang sadayana aya dina panangpayungan Allah Subhanahu wa taala. Can urang diajar, urang ngawitan ku ngadoa yuk sesarengan. Sami-sami ngadoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Amin ya Allah, kami meminta kepadamu rizki yang baik dan ilmu yang bermanfaat serta amal yang diterima. Amin ya Allah, kabulkan doa kami. Amin. Ngawitan diajar bahasa Sunda. Urang ngawitan diajar bahasa Sunda kelas hiji barbasa. Didinya aya dina halaman 12 di buku paket. Nyaeta judulnya Lembur Kuring Tari Jaipongan. Tari khas di Jawa Barat, geus populer tepi ka mancanegara. Muasalna di Karawang, Jawa Barat. Nah, pengajaran bahasa Sunda dicekakeun sakitu wae. Kanggo tugasna nyaeta sami-sami ngadoa saaktos diajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.